mitra tos nincak bagian ke-52 deui dongeng teh nya. Mohon atuh. Mugi-mugi we tiasa katampi kalayan kabingahan atuh Mang Jaya sabaraha kanca di Mang Jaya Official ngaturkeun wilujeng ngadamukeun. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasangakeun tiasa nyugemakeun. Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa urang lajengkeun. Pangantir dina basa Sunda cenah para mitra mun hudang kuniang hudang. Kuniang hudang cenah para mitra eta para wargi sadaya atuh para wargi eta kecap pangantirna para mitra kuniang hudang kitu nya. Atuh para wargi sadaya salajengna para wargi sadaya atuh nu disebat kecap pangantir basa Sunda kanggo ngajelaskeun kitu ngajelaskeun kuniang hudang maksud tujuanna makadinya. Dongeng nu judulna para mitra Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ke-52 mangga urang lajengkeun deui wilujeng ngadamukeun. Para mitra kaum dangu, Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyamung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Tekaraos para mitra ayeuna parantos nincak bagian ke-52 mangga urang teraskeun deui. Mangga para mitra urang sami-sami bandungan hanca dongengna nu judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ke-52. Sabada mangkurip harita teh ngadongengkeun sagarupa nu kaalaman. Atuh bioon ge ditanya ku Aki Antri ngadongengkeun pangalamanana nu unina kieu. Salira saminggu abdi mah asa teu nyawaan Aki ari ras kana nasib nu jadi anak. Pikeun abdi mah ti peuting kahiji nepi ka peuting anu katujuh teh estuning pinuh ku rupa-rupa kajadian nu matak ngeri kana ati. Matak nyentug kana jantung jadi bang baluh hate beurang jeung peuting. Rupana mah moal disebatkeun hiji-hiji sabab geus loba teuing. Nganu tetela mah pun anak teh sok kaimpi goreng, kaimpi hade, sakapeung sok bugupai bari ceuri, sakapeung sok gegeroan bari seuri, sakapeung deui asa aya nu hareupeun, asa ngajirim jiga nu nya pahareup-hareup. Tapi barang dirontok teu aya ngan ukur kadenge sorana. Sok handeueul abdi teh Aki terus ceuri ngumar Cipanon. Bari neneda kanu maha kawasa sangkan pun anak bener-bener aya di hareupeun abdi. Ngan anu pangrongkahna mah wangi tadi we ti sore keneh dugi ka Janari nyinini ngalangkang wae dina ciptaan. Malah asa napel dina kongkolak mata. Rupana ngalalewaan sorana ngalalewang kana hate. Malahan kantos ka kuping ngajerit menta tulung bari hayang dipapagkeun. Tah kitu pangalaman abdi teh Aki matak nyeri kana hate. Eukeur mah eukeur melang ti bareto keneh katurug-turug ngimpi kitu. Atuh beuki peurih we hate teh bakat kumelang jeung kacidasieuna bisi teu balik deui. Cek bioon bari nyusutan Cipanon lantaran teu karasa. Bari nyarita teh Cipanon mah berebei menuju kawas nu hayang milu budal ngebrehkeun perasaan hate. Ya kaharti atuh. Kaharti pisan ku Aki oge sabab nusanya namah kajadian kitu teh Aki ge tepi. Syukur ari nya mah dina narekahanana. Da kitu geuning karasana ku urang tiluan melang ka budak mah sarua nyaah deudeuh jeung aringgis. Inggis batan maut hinis, rempan batan mesat gobang. Tapi teu kudu sedih balilihan yoon, sing sabar bari tawakal bari ikhtiar. Sabab urang teh apaan keur usaha pikeun narekahan nyinining sangkan beunang deui. Tah ayeuna kieu jang kurip kitu deui ka nyoon. Cara nu saterusna mah samemeh miang ka alam siluman teh urang teh kudu ngalobakeun heula sedekah kanu miskin. Salametan bari syukuran urang ngaku deui lelembutan budak. Ulah dilila-lila ayeuna mah laksanakeun numpeng hiji ge cukup terus nyadiakeun duit atawa beas. Bagikeun ka fakir miskin nurutkeun kamampuan urang. Engke pas sore urang ijabkeun ku Aki. Sanggeus ngijabkeun eta salametan, peuting urang indit ka Curug Cikidang, urang mapageun nyinining ka nagara siluman. Tah kitu rencana Aki teh. Geus yakin ieu mah sabab geus meunang mikir ti sapeuting jeput milana. Ceuk Aki Antri mere papata.
Muka cida mata kahartina kumangkurip jeung Bioon. Duanana mening rasa bungah sabab geus nyaho kana naon-naon nu bakal dijalankeun. Mangga ki abdi ge bade tumut kana amanat ti aki. Nanging kumaha carana mapakeun pun anak teh bade sareng saha kadituna? Cek Mangkurip bangun penasaran, hayang nyaho kana cara-carana. Mun aki kumaha atuh carana jeung deui kumaha mun abdi milu? Sabab geus sono pisan ka anak teh hayang geura tepung. Meni geus asa dina panon we mun tiasa mah hayang milu ka nagara siluman abdi teh. Bioon nimrung. Kaharti pisan ku aki ge nyoon. Sabab aki ge bisa ngarasakeun kumaha sonona nu jadi indung kanu jadi anak. Nu geus lila aya dina bahaya gede. Da ieu mah sasat direbut ku bangsa lelembut atuh hese narekahanana. Hese ngarebutna deui. Tapi aki teh moal ngidinan ari nyoon kudu milu ka nagara siluman mah. Gede bahayana anaki. Ulah hayang milu nyai mah. Jawab Aki Antri tegas nyarek milu ka Bioon. Sabab memang lain pagawean enteng-enteng para mitra ka nagara siluman teh. Mun mamawa awewe bakal namahan kariweuh. Bisi di ditu aya bancang pakebuh mangkaning Aki Antri teh geus ngarencanakeun hiji pagawean nu bakal merlukeun kawani jeung tanaga nu rohaka. Nya sawios ari teu tiasa mah atuh Aki sabung doa we abdi mah. Mugi-mugi usaha Aki sing hasil kalayan salamet. Sadayana sing tiasa mulih deui ka lemur. Mangga Aki abdi mah kumaha Aki bae, ceuk Bioon para mitra. Syukur nyai. Sing tawakalan nya keunda keur ditarekahan sugan we hasil atuh. Da ayeuna saterusna ari nu baris dibawa ka ditu nyatana Jangkurip. Eta mah mutlak perlu keur ngabantu Aki di ditu. Malah mun aya mah saurang deui lalaki ngora nu gede tanaga. Keur mantuan bisi aya kakurangan tanaga. Saha kira-kirana Jangkurip? Aki Antri bari ngareret ka Mangkurip nu harita unggut-unggutan ngartieun. Nya nuhun ari kitu mah atuh. Abdi ge memang hoyong ngiring ka ditu dupi kanggo namihan tanaga mah asal langkung sejang ading we atuh di bejaan. Tah bener kenya urang ajak jang ading. Ngan ulah waka di bejaan ayeuna engke we lamun geus rek ilit. Mun rek salametan bejaan kitu. Mangakeun ku abdi urang wartosan, ceuk Bioon. Tah bener on bejaan geus pasa sorenya ngan kade. Bah Jilun mah ulah nyahueun sabab mun nyahueun pasti maksa hayang milu. Bakal sirikeun di bawah hiji-hiji mah, ceuk Mangkurip rada ngaharewos. Bisi kadenge kucak-cak bodas meureun ku Bioon ka harti manehna ungeuk. Nya bener kudu kitu carana nu hade mah. Jung ayeuna mah nyoon geura nuruskeun popola. Aki rek badami jeung Jangkurip, ceuk Aki Antri mungkas riungan. Tapi jeung Mangkurip mah aya keneh badamikeun atuh geus kitu mah leos Bioon ka dapur rek nuluykeun popola. Sajongjongan mah para mitra Aki Antri ngahulang heula mikiran picaritaeun. Bari ngalepus udud padudan Mangkurip oge jempe heula. Can waka ngaganggu kanu keur mikir bisi matak gagal ka hareupna. Manehna malenyun udud bako mole sila ipis bari nyawang nu bakal kasoran. Kaayaan beuki beurang panon poe beuki moreret nyaangan buana. Barudak nu tadi ulin di buruan geus barali, cigana mah pindah ulina. Atawa ka sawah ngadon ngarala simeut jeung jangkrik. Sedengkeun kolot-kolotna lolobana mah digarawe di kebon, di sawah atawa di huma. Aya oge nu ngarit keur maraban sapi atawa doma. Malah aya oge nu ilit kadayeuh rek balanya, utamana mah tukang dagang nu muka warung di Cibonteng. Jangkurip, Aki Antri muka deui obrolan. Kumaha ki? Mangkurip ngarekepkeun silana jep jempe heula. Aki Antri ngetrukeun heula sekar tina padudan kana asbak. Geus kitu kakara neruskeun caritaanana ayeuna mah lalaunan eces kadengena. Jangkurip, sing buleud kayakinan, sing teteg hate, sing gilig pikir sababnya bakal alam siluman teh berat, loba gogoda jeung cocobana. Cocoba jeung gogoda nu bakal kasampeur, malah mah bakal ngagempurkeun ka urang. Meureun Jangkurip ge inget keneh kana pangalaman Bah Jilun jeung Jang Ading nu ampir-ampiran menta korban jiwa apanda teh. Leres ka hartos ki Mangkurip ngamairan.
Atuh sajawati kitu, pagawean urang nu ayeuna mah lain pagawean enteng-enteng. Berat jeung gede resikona. Mun kurang-kurang na milik mah baris menang karugian gede, boh jiwa, boh tanaga. Tapi aki yakin lamun urang salilana manteng kanu maha kawasa, neneda ka Allah Subhanahu wa taala nu sifat Rahman bari eling salilana eling kamantena. Asana mah moal eleh ku siluman nu jahat, urang teh pasti urang teh unggul. Ari sabab taya kakuatan nu punyul di dunya kabeh ge aya dina kakawasan Allah. Jadi dina perak-perakan engke digawe, dina seuh-seuhanana engke digawe hate ulah galideur, simpan teng kanu agung. Sumerah diri bari ikhtiar satekah pola. Sumerah diri ka Allah ikhtiar pikeun ngalawan musuh. Sabab ayeuna mah si Arjuna teh anggap musuh we nu kudu dilawan ku urang. Ari lantaran dibawa dame ge moal beunang. Da beda tujuanana ngan ayeuna aki geus wani, sabab batin geus kuat. Jeung deui mawa balad nu cukup keur ngabantu di dituna. Tah kitu rencana teh ujang. Janten bakal perang di ditu teh nya ki, mangkurip oloho. Ai tujuan utamana mah lain perang tapi ngabebaskeun ini. Ngan lamun ku jalan leuleuy teu bisa, perkara perang moal bisa dicegah. Pasti bakal aya kajadian, ari sabab tangtu si Arjuna moal ngeunaheun lamun perjanjian ieu dibatalkeun atawa mun nyinining teu dibikeun. Yakin kudu perang, da eueuh jalan sejen atuh. Ngan muga-muga we beunang ku perang carita. Mangkurip ngahulang. Manehna geus bisa nyawang, kumaha beratna ngalawanan siluman, mangkaning manehna teh teu boga pangabisa naon-naon. Kabaca dina paroman anu alum, tapi sumanget pikeun ngarebut anakna beuki ngakedur minuheun dada. Timbul rasa ceuceub ka raja siluman. Teu kudu salempang atawa hariwang jangkurip. Ari boga aki boga hiji cara nu hade pikeun merangan siluman. Engke bakal dibejakeun cara-carana mun geus tepi ka tapal wates. Atawa mun geus aya di sisi nagara musuh, tak kitu ujang. Mangga ki kahartos pisan abdi geus sejang ngiringan we. Nanging naon nu kedah disayagikeun ku abdi teh kanggo babakal-bakal di ditu, ceuk Mangkurip bari neuteup ka Aki Antri. Lantaran asa can sugema pisan babadamian teh, hayang jelas heula sagala rupana ngarah teteg kana hate. Ih, ari ujang. Anu kudu dibawa mah lain bakal atawa parabot nu mangrupa barang, tapi kudu kakuatan batin anu cukup. Apan geus tatahar saminggu lilana puasa 7 poe 7 peuting, pan keur bakal ka ditu teh ujang. Janten kitu lajeng kumaha atuh ki? Oke heula ngasuh heula aki ge yeuh. Capek atuh ngobrol wae aki teh. Cing caina ka dieu keun. Loh, sumuhun ieu ki mangga caina. Harita keneh para wargi sadaya. Atuh regot harita keneh Aki Antri ngaleueut bangun anu kacida pisan nikmateunana. Nugi ka para mitra ngalak-lak katingalna teh. Kabita ieu Mang Jaya ge. Ai kabita Mang Jaya mah kabita ngasona, para mitra ka ngaso heula atuh ngaso. Harita para mitra sadaya, Aki Antri nuluykeun caritanana. Ya teu kumaha ujang geus kitu. Ari sabab kieu ujang ngalawanan siluman mah lain kudu ku bedog, tapi urang kudu rikat lamun ngadenge bedug. Buru-buru jalankeun salat, lantaran boga silat ge moal aya gunana dipake ngalawan nu kitu mah. Tapi kudu ku salat lain ku silat. Tah kitu maksud aki teh asana mah teu hese ngan kari ngajalankeun wungkul. Kumaha kaharti? Ceuk Aki Antri ngajelaskeun deui. Atuh meuni unggut-unggutan Mangkurip teh akhirna manyeh seuri leutik tuluy ngajawab kalayan dari anakna. Sumuhun kahartos ki cekap sakitu ge lah mangga atuh abdi wade sasadiaan ku jalan negerkeun hate. Ngabuleudkeun kayakinan. Abdi percaya kana kakuatan diri pribadi bakal bisa ngungkulan siluman. Tah kitu we jampena mah ujang. Keun ke urang atur deuri anu leuwih jelas nama moal dibejakeun di dieu. Ka ayeuna geura bereskeun naon-naon nu kudu dijalankeun ayeuna.
Kumaha boga keneh duit jeung beas, pek sedekah ka fakir miskin, ayeuna pisan jalankeun, cek Aki Antri bari teu boleh neuteup ka Mangkurip. Yakin nanging da teu seueur, nya sakuatna wae da teu kudu loba, tapi kudu ikhlas nu penting mah. Mang Aki bade dijalankeun. Mangkurip nginum heula geus kitu tuluy asup ka kamar sare. Rek nyokot duit tina lomari nu aya di kamar, teu lila geus bijil bari mawa duit receh sarajut leutik. Gek diuk terus dibilang sorana kikirincingan. Ulah nitah batu lebikeunaan ku sorangan, Aki ngadagoan di dieu. Mang Aki temal Mangkurip bari terus ngawadahan deui duit kana rajut. Geus kitu kaluar ti imah ngaliwatan panto dapur. Memeh indit laporan heula ka pamajikanana yen rek mikeunaan duit kanu miskin pikeun nyumponan amanat ti Aki Antri. Rek duit unggul teh Kang, tambahan atuh ku beas. Cek Bioon harita teh keur murah ngareh angeun hayam. Sakedeung ditereh asak da geus sipu sarta geus disamaraan. Mun aya keneh mah beas naon cik atuh nyokot heula. Ke daguan sakedeung jeung mihape angeun bisi gede teuing seuneuna. Ke sakedeung deui dijait. Bioon cengkat asup ka goa. Hari pasakan ditungguan ku Mangkurip karasa beuteungna lapar. Bari ngurah ngareh angeun teh mending ngaruy geus hayang geura kop ngadahar daging hayam. Maklum tas puasa saminggu bari barang dahar kurang. Tadi namah Mangkurip rek ngasaan heula sapiring tapi Bioon kaburu bijil ti goa. Bari mawa beas Said, sok dituna dina palupuh pok ngomong ka salakina bari ngadeuketan hawu. Tuh aya sagantang lumayan saleter sewang tambahan ku duit. Gatuh syukur ari aya keneh beasna mah ngara leuwih pantes ari make beas mah, jawab Mangkurip bari kop kana Said. Harita keneh dipanggul hatena handeueul rek ngasaan angeun teu tulus. Kira-kira wanci pecat sawed. Mangkurip geus balik deui, Said kosong rajut duit lepet. Kabeh dibagikeun ka fakir miskin anu aya di lembur eta. Dipilihan ku sorangan neangan anu pang miskina, Mangkurip ngarasa sugema sabab sakur nu dibere katara kebungaheunana. Nyebut nuhun ge meuni teu cukup sakali, di dieu kanikmatan jalma nu sok sedekah atawa barang bere kanu miskin asa gede hate jeung asa aya gunana hirup. Ngan lamun teu sadar kana tujuan nu sanyana mah, sok loba jelema nu gaplah hartina mah sedekah teh teu mangfaat. Sabab dina hate sok aya rasa nu nyelap saeutik. Agul pedah geus sedekah malah sok aya rasa hayang kapuji. Nu kitu tangtu rugi sabab sedekahna taya hartina da kudu ikhlas. Tapi Mangkurip mah teu nepi ka palebah dinya. Malah basa datang ka imah oge teu nyaritakeun soal eta geus dianggap teu aya kajadian. Aya paribasa leungeun katuhu nu mere nu kencah teu nyahoeun. Kalah pok nyarita nu sejen da karasa beuteungna murilit lapar. On geus asak sangu jeung angeun suguhan atuh akitu. Geus malah mah geus ngabarak di jero, nam atuh ka ditu. Ngariung di jero geura taruang jeung Aki babarengan. Jawab Bioon marah mai, manehna ngarasa bungah sabab pagawean rengse ngan karidahar. Ngariung na jeung saha deui kitu? Mangkurip nuna Said. Urut mawa beas tuluy ngumah leungeun ka ku cai sagayung. Yang ngariung mah tiluan Aki Antri, Akang jeung kuring. Bisa tiluan ngariungnya. Ayo atuh. Sup harita teh para mitra. Mangkurip asup ka tengah imah, nyampak teh nyawe bener. Hareupeun Aki Antri geus ngabarak kadaharan, sangu ngebul keneh. Angeun meuni ngemplang, dina baskom kapalang, piring ngumpuk tilu aya pais tahu siga nama nutas tidayeuh. Siga aya nutas tidayeuh, Bioon meuli keur nyuguhan Aki Antri. Sanggeus nitenan kadaharan ngabarak dina samak, gek Mangkurip diuk. Ningali kaayaan kitu Aki Antri tuluy nanyakeun, "Beres ujang? Aki teh meuni cangkeul ngadaguan teh." "Beres ki kantun tuang we ieu mah. Kalau santos sayagi gua abdi teh ngahaja pamajikan sinangangeun hayam hayang nyuguhan Aki," cek Mangkurip bari ngareret ka Bioon. Nu harita geus mimiti ngalas sor ka Aki Antri sapiring. Sor ka salakina sapiring tuluy keur manehna ari deungeun sinanya rokot ku sorangan. Panganyangakeun ki lah. Ulah diantep tuangeun yang mengpeung aya milik pepeuriheun keur teu aya atuh. Bener ujang. Kabeneran Aki teh ti isuk teh candahar.
Sabab cenah aya nu nganteran atuh incu aki kala ngaleos ka kebon sampe cenah rek ngalasanan meureun. Temal aki antri bari ngagolerkeun padudan dina asbak tuluy ngarekepkeun sila nyaan anjeunna ge lapar. Tong asa-asa aki mah nganyangakeun saaya-aya. Lamun sakieu buktosna urang buka sasarengan kamari tetas puasa, cek Bioon. Katarima Nyai nuhun atuh ari kitu mah. Hayu atuh. Berak dalahar bala kecerakan kabeh paronyona keur daharna. Meningali jiga nu poho ka isuk asana tengan harita we wungkul anu kudu dihadahar teh. Mun beuteungna can pinuh majigana sangu saboboko ge hayang beak ngan orokaya. Sagedena ge beuteung jelema kakara sapiring karasa ngaganjel dina beuteung teu kuat namah deui. Ngan mangkurip nu rada unggul teh namah deui saparapat piring gigireun alas meni numpuk tulang hayam. Akhirna nu dahar lekasan sarerea ngarasa sugemaha teh. Sanggeus rengseng ngatur-ngatur pilampaheun jeung mere papatah ka Bioon pikeun salametan. Aki antri amitan ka mangkurip lantaran harita teh beuki beurang bae. Sakedeung direk salat Jumaah. Malah mangkurip ge teu ka mana-mana cicing ngadaguan waktu lohor. Sabada ditinggalkeun ku aki antri, mangkurip jeung Bioon ngatur-ngatur nu bakal dipigawe. Sasadiaan keur engke sore lantaran rek ngariung minangka ngaku lelemut nyenini. Sangkan balikna bener-bener gembleng, ulah aya kakurangan, atuh harita keneh Bioon babahanan. Mangkurip namahan deui narokan suluh, malah udar ider neangan bahan sakurangna. Gancangna carita panon poe harita kira-kira wanci liwat asar. Aki antri geus datang ka imah mangkurip, sabab ku mangkurip geus dibejaan yen sagala rupa diperlukeun geus sadia. Malah harita ading geus dibejaan ku Bioon, harita ngurunyung datang bangun bunga. Sabab geus hayang datang ti kamari ngan sieun ngaganggu. Aki antri geus saged meunang dangdan da engke moal balik deui ka imah, rek langsung init ka curug Cikidang. Sedang ading canyahoan yen bakal dibawa nyaba, datangna kadinya di samping sarung jiga santri, kopeah dengdek ka kenca biasana masok make iket ngan leungit basaragrag kana leuwih teh. Uluh. Nah geuning aki mah geus saged bade ka mana teh? Cek ading bangun heran. Panon melong ka aki antri nu make calana pangsi, make kampret bodas meni bersih, iket barang bang semplak, tapi teu mawa bedog ngan mawa beubeureut tina kulit maung. Ih, nah betadanya teuing budak teh kumaha aki we atuh. Jawab aki antri banyawa nyeh imut. Soca melong ka ading asa pantes dangdanan ading. Di samping sarung make kampret bodas bersih make kopeah. Ngan hanya kalegegna jiga nu gagah teuing telungguh kawas santri da puguh tukang heureuy ading mah paramitra. Ieu ari aki ditarosannya nya kalah kanyarios kitu. Nakajeun ari ulah ditaros mah kuring rek ngobrol jeung mangkurip. Ading malika mangkurip ku aki antri diseungseurikeun tapi teu nemal. Mang, bade naon ieu teh jiga-jiga rek hamin geuning nya. Jadi tengah imah aya samak diamparkeun, jeung ka ambeus jeung ditumpeng. Kabeneran atuh. Paingan hayang make kopeah jeung sarung darek hajat. Hehehe. Hideng jang ading mah nya. Tetela seukeut ameuna meni apal kana seungitna tumpeng. Pantes mun jadi tukang ngadoa teh jang. Sing getol we ngajina ngarah loba nu ngonang kanu hajat. Ceuk mangkurip bari neuteub teu nerangkeun nu sanyana. Ading teh tambah panasaran bae ngarasa heran ku ayana dionang kadinya. Kumanehna katempo jiga-jiga rek ngariung tumpeng. Keke mang, iya, nah itu, kuring mah nyaan itu lain banyak ya, nak nyarek hajat atau naon itu make seungi tumpeng, rek hajat tiluna atau tujuhna itu, sanu maot meni asar ruas deui, ading teriuk-riuk atuh puguh meninga gebeg mangkurip, malah aki antri reuwaseun ari kitu mah para mitra, is, nah nyarita teh ka mana wae jang ading mana sanu rek hajat tiluna. Sanu rek hajat tujuhna nu maot di dieu mah barina oge. Ieu mah rek hajat we salamatan we kanu lain kanu kitu maksudna. Mangkurip rada nyorongot lantaran bisi matak goreng temahna. Tuh mang mah tara pugu ari naon teh sok teu pugu we. Ari tadi ditanya sanyanya teu nemal anu nya, ari diteguh kitu ngambek. Kumaha atuh kuring teh mun teu pugu mah rek balik deui we nah, keun mah lah. Najan teu dibere tumpeng oge. Ading singkil sarung digulungkeun ka luhur atuh reuwaseun mangkurip teh pok nyarita leuleuy. Is,
Kejang ulah sok purungan, sok-sok ka dieu. Puguh atuh ieu mana aya naon atuh Mang? Gek ading diuk deui panon melong ka Mang Kurip. Teu lilapok Mang Kurip nyarita. Yeuh, jang ading. Mang teh aya niat. Niat rek salametan sangka nu dimaksud ku Mang hasil. Jadi ieu teh lain 3 atawa 7, ieu mah anu mimitina we da kakara ayeuna. Tujuan naon Mang? Ading megat kalima. Tujuanna mah eta naon atuh nyaki kumaha teh nya bejakeun wae atawa ulah. Mang atuh lah ku aki terangkeunana. Mang Kurip teu wanieun ngabejakeun. Kalah masrahkeun ka Aki Antri atuh meningah huleng ading teh. Manehna teu ngarti kana sikap Mang Kurip anu beda jeung sasarina. Da biasana masok bruk-brak ka manehanana, ret ading ka Aki Antri. Ieu jang ading. Sok bandungan ku hidupnya Aki terek nyarita nu sanyana. Ngan hidup kudu janji reknya ke Rusia. Ulah waka bebeja kanulian lamun tak can rengse. Kumaha sanggupnya ke Rusiana? Sanggem ki mangga geura terangkeun. Ading menigiat naker. Syukur disanggup mengan lamun ujang bohong awas bakal karasa balukarna gede. Engke. Bakal aya hukuman ti Aki. Ujang teh ku Aki rek diajak ka nagara siluman babarengan jeung Mang Kurip ini tangke. Hah? Nanya? Nuhun ki lah, nuhun waya kumaha ki? Ading menicuring hak manehna ngarasa bunga. Rek diajak ka nagara siluman teh da kitu kahayangna ti bareto oge. Ulah garuh Ujang. Aya Rusia ieu mah Ujang teh teu meunang loba omong kanu sejen, malah bahjilun ge ulah nyahoeun. Sabab jalan nu bakal diranapan ku urang ngan cukup keur opataneun. Kahiji Aki, kadua Jang Kurip, katilu Jang Ading. Ari kaopatna nyininging. Dah ngan sakitu, ari pangna ngajak Jang Ading, Aki teh lain hartina ngawilah-wilah kasowat Jang Kurip. Tapi Aki teh butuh ku bantuan tanaga nu cukup. Ari tanaga nu cukup, kakara bisa kacumponan lamun ku budak ngora. Nya nu kapilih teh Jang Ading, kitu. Nu baris bisa ngabantu ka Aki. Tah dasar pamikiran eta nu matak ulah ribut bisi bajilun sirikeun babakuna mah. Cek Aki Antri apik pisan. Tu barang geus dikitukeun mah para mitra ading unggut-unggutan. Manehna ngarti kana maksud Aki Antri. Oh kitu. Nuhun atuh ki lah. Kahartos ari kitu carana mah tapi kumaha saterusna ieu? Naon nu kedah dipilambah ku abdi jeung ilhamiangna? Ading jadi sopan nyaritana. Sarta daria pisan. Ieu Jang Ading. Ayeuna teh urang ngayakeun heula salametan ngan tangtu rada aneh. Sabab tatangga taya nu dionang ieu mah urang we nu aya di dieu nu bakal miang ka nagara siluman. Saterusna lamun geus rengse ngayakeun acara eta, engke bada isa urang init ka Curug Cikidang, urang mapagkeun ini. Jang Ading kudu disalun baju. Jeung calana sing saringset jiga rek nyaba jauh we. Ulah di samping sarung jiga kitu sabab moal saringset ari kikituan mah. Ari cara-carana moal waka dibejakeun ayeuna lantaran can tepi kana mangsa nu utama. Engke lamun geus aya di tapel wates, ayeuna mah sadia tanaga jeung pikiran menu tentrem. Ulah ngolemar jeung ulah satengah hate dah kitu Ujang. Siap ki lah. Nuhun atuh ari kitu mah. Ngartos ina mah manggalah bade tumut kana manat Aki. Ayeuna kumaha ki? Ceuk Ading beuki daria pisan. Nya ayeuna mah hayu we pindah ka tengah ieu mah jigana mah geus beres sasakian keur salametan. Ulah loba catur nu teu puguh sabab urang teh keur nyang hareupan masalah gede jeung bahaya babakuna mah. Ceuk Aki Antri bari ngareret ka Mang Kurip. Nu direret Surti pok ngajawab. Leres kida parantos sayagi kantun pru. Yu atuh urang pindah diukna ka jero. Aki Antri tuluy ka jero dituturkeun ku Mang Kurip jeung Ading. Nyampak teh nyawe geus sayagi bion sadia sagala rupana ngan kariprung wungkul. Nu tiluan gukgek dariuk Aki Antri deukeut raracik nu diwadahan dina Nyi Ruleuti. Malah mah aya parupuyan ayeuna mah aya duwegan kalapa hejo sahulu. Aki Antri harita tuluy nyarita. Nau urang mimitian Aki minta disaksian kuno aya di dieu. Nyakseni ceuk Mang Kurip para mitra sadaya. Tuluy ditempas ku Ading nu aya di dinya.
Jeung Bioon jep cempling ari Aki Antri nyokot menyan tina wadahna tuluy dijampean sanggeus beres paledung bukus. Haseup menimbul kaluhur ku ading diteuteub anteng naker pipikiran kumalayang ka alam siluman. Ari Aki Antri tuluy babacaan mapatkeun jampe pamake. Dina ngedalkeun ijab kabul teu tarik ngan ukur ngagerendeng bungkul. Malah basana teu pati kaharti da teu bentes. Mangkurip jeung Bioon ngaderluk we tungkul. Adi ngahuleng nyaksian ukur ijab kabul. Haseup menyan tuluy maledug lila-lila mah jadi lempeng mancer kaluhur jiga heuras. Teluak leok eta haseup menyan teh jiga nu ngarti. Manehna ilit jadi utusan Aki Antri nganterkeun kreteg ati kanu aya di alam siluman. Kitu meureun da teu kanyahoan ari nu nyana para mitra. Malah babacana. Aduh para mitra. Itu cenah para mitra. Ungkut 7 likur tumila 18 isuk nangkep tuur mikiran harga beas. Akhirna Aki Antri rengse babacaan tuluy meuleuh menyan sakali deui. Kana cai herang nu aya dina gelas tuluy diinum saeutik geus kitu dibikeun ka Mangkurip bari nyarita lalaunan. Nginum ujang saeutik tuluy jang ading oge nginum. Nu duaan nurut mimitina Mangkurip nu nginum sargot. Dibikeun ka ading ngahaja gelas eta keneh. Ku Aki Antri teu meunang diganti sabab minangka simbol. Yen engke teh nu tiluan baris ngahiji salilana pikeun nyegah hal-hal nu teu diharap di nagara siluman. Tah ayeuna tumpeng urang guar, urang sakalian dahar sore. Sesana bagikeun ka tatangga nu deukeut, cai luwegan piceun di deukeut Kolodog, raracik tula di pojok imah. Engke urang piceun lamun nyining geus tepi ka dieu, sok jalankeun. Cek Aki Antri paparentah, atunajan maksudna teu pati kaharti ge Mangkurip nurut kana eta papatah. Saterusna Aki Antri jeung ading katut pribumi dalahar balakecrakan ngaguar tumpeng. Teu wudu paronyo deui daharna da teu boleh ngeunah karasana. Malah ading ge meningali med. Teu karasa waktu teh nyerelek wae panon poe geus surup. Di sisi lembur kadenge reang sora tongeret diburuan barudak eak-eakan. Arulin jiga nu galumbira naker teu lila ge tereh magrib. Da harita geus wanci sariak layung, hawa karasana tiis kawantu di pagunungan. Jang ading jiga da balik heula ka imah. Ka inung ujang bebeja menta idin rek ulin jeung Aki kitu, tapi ulah dibejakeun rek ka nagara siluman mah bising teu ngidina. Engke bada Isa balik ka dieu, urang ini teh tah kitu jang. Aki yaina rek salat magrib heula ye. Mangga ki permios ka sadayana, jawab ading bari nangtung. Leos balik bari nangeui tumpeng sapiring keur inungna. Aki Antri jeung Mangkurip kacarai Bioon beberes di imah. Hatena ngadak-ngadak tagiwur jajantung ratu gelantaran nining beki kokolebatan bae. Dina kongkolak panona. Malah asa air rungkung ringkang di imah. Estu matak kekebegan malah matak teu jongjon barang gawe. Akhirna mah teteg deui basa ngadenge sora bedug magrib jeung adan. Cunuk kana waktu datang kana mangsa nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Waktu nu geus dijangjikeun akhirna kasampeur. Wanci liwat Isa geus datang harita Aki Antri geus ngajemprak sila ipis di tepas hareup. Di caangan ku lampu cempor digireunana andekak sila Mangkurip jeung ading ngareneng. Malah Bioon aya di dinya milu nyaksian kanu rek miang ka nagara siluman bari mapagkeun nyining. Kaayaan peuting ngadak-ngadak bengras bentang baranang bari pating kariceup matak betah jeung matak waas. Langit lenglang taya aling-aling mega bodas nu sok ngalamuk teh ayeuna mah sirna. Teuing ka manalosna, ari di pipir imah reang sora jangkrik patemalan jeung pada baturna. Di sisi lembur kadenge sora bueuk sakali-kalieun atawa patemalan jeung cicir anu ngalalewang. Peuting eta para mitra mangrupa peuting harepan nu bakal nangtukeun antara hasil jeung henteu usaha Aki Antri. Peuting ieu peuting pamungkas pikeun ngagantungkeun harapan kulawarga Mangkurip. Mun ayeuna nining teu hasil ipis kana bisa balik deui ka alam manusia. Lantaran nining geus lila ayana di alam siluman mata kariwang jeung melang. Waktosna saya para wargi sadaya.